para dulur-dulur desa Cipagalo. Omat tanggal 14 Juli 2020. Tong salahnya nyoblos, tong salahnya nyolok. Anu pasti-pasti lah. Kang Asep Sobari yakin eta malah pilihan orang sarerea. Kermah Kasep Sobar nyantri, ciri urang Cipagalo Ciganitri, satria resep ngabela, jadi contoh balarea. Nah jadi contoh pasti aya Wisma. Kermah Kasep Sobar nyantri, asli turunan Patani, pangwangunan nyata ngabukti. Cipagalo kernu lain jadi contoh. Jadi contoh pasti Cipagalo. Jalan-jalan lalecir, lampu baranan, kiwari atos ngabukti. Sawah balong salubur, Patani malakmur, urang wajib muji syukur. Jalan-jalan lalecir, lampu baranan, kiwari atos ngabukti. Supermarket, toko ngajajar, perumahan mewah, usaha tunaina. Kang Asep, atur punten. Upami milih pamimpin teh kudu anu tos teruji. Nya, jambi wae. Arah maksud urang dimakan nu ngaranna jalan berubah nu rarenjol. Kang Asep Sobari mah insyaallah beres. Kermah Kasep Sobar nyantri, ciri urang Cipagalo Ciganitri, satria resep ngabela, jadi contoh balarea. Nah jadi contoh pasti aya Wisma. Kermah Kasep Sobar nyantri, asli turunan Patani, pangwangunan nyata ngabukti. Cipagalo kernu lain jadi contoh. Jadi contoh pasti Cipagalo. Jalan-jalan lalecir, lampu baranan, kiwari atos ngabukti. Sawah balong salubur, Patani malakmur, urang wajib muji syukur. Jalan-jalan lalecir, lampu baranan, kiwari atos ngabukti. Supermarket, toko ngajajar, perumahan mewah, usaha tunaina. Alhamdulillah Gusti, Kang Asep Sobari nyalon deui. Aduh Gusti, mani asa dibere perumahan real estate tas sumpah jeung balong 2 hektar. Aduh Gusti, pokokna mah tong salah lah geus lah. Coblos lah Kang Asep lah. Pastilah eta mah babakti ngabukti we lah.